poe eta Yasana Yos Hamdan. Baris kasorangi hiji poe nu direrab 7 sarangenge. Dikumpulkeun kabeh di hiji lapang mahsyar. Saware kekelebekan nacaahna kesang sorangan. Poe eta tan saraya kaya sanak baraya. Anak pamajikan oge satru. Poe eta letah dipaku, biwir diwengku. Pabrik sagala nu palsu. Leungeun suku panon cilik kabeh Indra Cumarita ngadakwa. Cenah beheung ngagantung notula lakon di dunia catetan Rokid jeung Atit. Saksi nu teu wau jeung Dami